Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineng mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka kukituna hatena mah teu wudu mani galecok urang mana ani teh anak saha cenah cek bejana urang Cipancar tapi naha pangabisana mana sakitu hebatna lantaran sakanya manehanana di Cipancar mah taya nu kasohor jago. Ongkoh deui matak leuwih-leuwih kaget na bet kawas nu nyahoeun bener kanu jadi bapana make nyebutkeun persis tuang rama sagala. Sokah kabarayun sadayana barang nepi kalabah lemur batu gede nyitar siah mamengkol lantaran rek ngagunakeun jalan torobosan supaya rada deukeut ari Ani pogoreka panenyoan heula pikeun manggihan Aki Surdi manehna mah reg ngaraneg bari pok nyarita. Dugi ka dieu we panginten. Margi Ani mah bade ka panenyoan heula. Nyitar siah nu harita geus rek ngambah jalan torobosan reg manehna oge eureun. Heg mencorong ka Ani kalieus deui malik kajajalaneun nu rek disorangna. Sakecap oge manehna teu nyarita. Wayahna dugi ka dieu we. Permios atuh. Ani ngalengkahkeun sukuna. Leos bae ini teu barang reret deui ka nyitar siah. Nu harita masih keneh ngajengjen nempokeun jalan nu rek disorang. Waktu kadenge Ani pamitan ngagentak manehna malik tapi Ani geus ngalios manten. Ukur nu katempo teh tonggongna. Ani terus ngagedig bangun nu geus teu mirosea deui. Kang Ani, nyitar siah ngagero jelas nadana pinuh pamenta. Ani ngaraneg ngagentak manehna malik ka tukang breh teh nyimojang keur ngajengjen nangtung neuteup ka manehanana. Ani jadi ngarasa kaget oge. Rek naon cenah make ngageroan sagala. Jeung nyebutna ayeuna ngaradak robah dedengean teh nyebut akang. Gidig Ani nyampeurkeun nyitar siah ari breh ti kadeuketan temong panon nyitar siah semu beueus ku Cimata. Neuteup sakedeung ka Ani geus kitu luk manehna tungkul bari nyusutan Cipanona ku tungtung baju. Teu ngareret deui terus bae manehna ngeluk. Bade ngersakeun naon? Ani nanyana lalaunan. Kapan cenah tadi ngajak sasarengan? Nyitar siah nyaritana lirih tara-tara ti sasari. Teuing naon nu jadi sababna make ramisak sagala. Sumuhun. Mung kumaha atuh da jadi benten tujuan geuning. Salira mah bade kahuju nganggo jalan torobosan. Ani mah bade ka panenyoan heula. Ani teu waleh ngarasa kaget. Dumeh nyimojang jadi beda pamulu. Atuh, entang teuing ka panenyoan. Puguk aya kaperyogian? Nepangantaeun pangintennya. Nyitar siah ngadelek sakilat. Nu tumerapna ka Ani teu wudu mani ngalenyap mireungeuh burilakna panon nu beueus ku Cimata.
naon tepupugu hate Ani jadi ratug ditunggulan kagaruahkeun ku dilakna Nyi Parawan. piraku make teka hartos. Ani mah bade nepangan heula pun aki. Ani nyarita ngarenyu kumanehna geus kajudi ka mana loyogna maksud caritaan Nyi Mojang. Sawios atuh. Nyi Tarsiah nyarita bari malik kajajalaneun anu bakal disorangna. Teu mirose deui ka Ani katayep bae manehna leumpang. Ini tidinya bari teu ngalieuk deui ka tukang. Kawasna manehna terus ngingsreuk kabireungeuh leungeunna terus-terusan nyusutan panonna. Mireungeuh kitu mah Ani jadi ngarasa teu tega. Ku kituna gancang Andi nyusul reka Aki Surdi mah kapaksa dibatalkeun. Teu kuat nempokeunana petalakuna Nyi Mojang teh bet matak nyeredet kana hate. Teu sangka awewe galak teh make bisa ngaluarkeun cimata. Lain cimata buaya mah kitu. Hayang nyaho ku aing rek diturutkeun ka hayangna. Kitu cek garentesna Ani dina jero hatena. Nyai, antosan atuh. Ani sanggeus aya di tukangeunana kakara nyarita. Nyi Tarsiah gancang malik ari breh teh bener bae panona mani ramisak. Sajongjongan manehna neuteub ka Ani. Sawios atuh teu kedah ngarepotkeun. Henteu. Satadina Kang Andi teh aya kaperyogian kapun Aki. Namung diemut deui enjing pageto oge teu naon-naon. Masih keneh seueur waktos. Nuhun atuh. Nyi Tarsiah nemalanana bari tetep tungkul. Pamulu garangna teh ayeuna mah dadak sakala leungit. Namung Nyai, mangga ayeuna ku Andi dijajabkeun sanaos dugi ka bumi oge. Namung kedah aya syaratna. Ani ngasongkeun tanyakan. Nyeh manehna seuri panonna teu leupas manco kanu keur tungkul. Naon kitu syaratna teh Kang Andi? Nyi Tarsiah ngareret riuk beungeutna ngadadak robah. Ngebrehkeun ka kagetna. Tapi anehna bari jeung hate dagdigdug tutunggulan deui. Taeun Andi teh bet asa dilicikan ari Nyai uninga ka Andi. Namung Ani mah poekeun keneh. Poekeun kumaha Kang Andi? Poekeun teterang jenengan. Nah peryogi kitu. Kantenan we. Kapan cenah Ani teh kedah nyebat jenengan? Ayeuna kitu sebutkeun. Nyi Tarsiah ngareret deet. Jelas cipanona ayeuna mah geus saat malah bari semu-semu jeung imut sagala. Sumuhun. Isin atau kedah ni kukur mah. Wayahna we. Isin. Kapan talai dijajabkeun? Upami teh disabatkeun moal cios nyarengan kitu. Nya kana kitu. Nyi Tarsiah jempling teu nyarita deui. Ukur kade ngerenghap napasna bangun-bangun rusuh. Giler panona kagigir nu direret keur manco nempokeun lir nu geus teu sabar. Burilak panon Nyi Tarsiah ka asalna tad manco kahandap kawas nu keur nitenan tincakeun. Bari hate beuki dagdigdug tutunggulanana beuki kerep berat karasana rek nyebutkeun ngaran teh. Sanajan bener manehna teh hiji awewe nu kaasup golongan kasar. Adat pangadatanana harung gampung babarian ngulit bawang. Tapi tetela teu bisa ngaleupaskeun naluri kawanitaanana. Teu bisa gancang-gancang bruk-brak saperti lalaki. Padibasa awewe mah pageuh bendungan kanal kaerana. Tapi awahing ku hantem dikekeuhan oge bari jeung diancam deui yen lamun teu daek nyebutkeun ngaran moal tulus dijajabkeun. Nya antuk nama Nyi Tarsiah kapaksa nikukur dina ngucapkeunana teh mani lalauna naker. Teu sirik na ngaharewos. Tapi da puguh nu ngadengekeunana sasat nampeu teu jauh. Sora nu sakitu les-lesanana teh teu burung bisa ngabulubus kana cilieuna. Beres nyebutkeun ngaran,
anak berebet teh nyitar siah lumpat geus rada anggang ka karamali ka tukang bari ngancunan. Ani surti yen nyi parawan teh hayang diudag teu talangke berebet manehna ngudag. Nyitar siah ngejat deui bari ceceleukeuteukan. Ani terus ngobrot tukangeunana. Tungtungna mah jadi teu beda tinu ucing-ucingan. Persis we bolon. Ngan antaran loba tetangkalan pikeun nguliwet nyumputkeun awak. Nyitar siah teu buru-buru bisa beunang. Tapi dina katewakna geus teu bisa ngejat deui. Sanajan nyitar siah tetar jalan hayang bisa leupas. Leungeun ngrepuk bari teu eureun-eureun ceceleukeuteukanana. Tapi dengkekan Ani teu bisa ucul sanajan ngan ukur ku leungeun sabeula. Nu antukna kawasna bae bakating ku cape. Nyitar siah jadi nyang saya. Sirahna disaranekeun kana dada. Ani atuh nya kitu keneh manehna ngahenen bari renghap-renghap ngararasakeun kacapena. Mitra kaum dangu, beja tina perkara nyitar siah rek dirogahala ku Bahrowi sabaturna, teu buru ngabulubus oge kana ceulina Ki Jantra. Teuing saha nu mawa bejana mah. Oge dina nyaritakeunana teh teu kumplit. Teu disebut-sebut yen nyitar siah kaburu aya anu nulungan. Atuh lain deui nafsuna Ki Jantra. Eukeur mah memang geus bendeng ti tadina. Ayeuna hek deui aya pasal turug-turug make ngaganggu anakna pisan. Atuh teu heran ari meunang beja ari belesat bae manehna jeung batur-baturna ari ni ti Ciaro. Maksudna rek ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngamung. Ngan hanya kalna Bahrowi teu kasampak. Malah kawasna manehna teh geus lila ninggalkeun imahna. Da eta we sakurilingeun imah teh geus ngajembrung ku jukut. Tanda ning geus lawas teu ditincak ku jelema. Memang teu salah ayeuna teh Bahrowi langka aya di tempatna. Kieu kalakuan teh saprakna manehna diragrageun ku Ani. Nyaeta dina poean ngaganggu ka nyitar siah teh. Lantaran sanggeusna ayeuna kanyahoan yen Ani teh nu saestuna mah anakna Ki Rais. Nu ku manehna geus dipateni. Sarta oge maksud Ani geus kanyahoan yen ka manehna rek males pati. Manehna jadi ngarasa teu aman cicing di Gajah Ngamung teh. Kasieuna torojol Ani datang ngajorag pikeun ngayakeun balitungan. Ieu sababna nu matak Bahrowi ayeuna ku Ki Jantra teu kapanggih di tempatna. Ngan minangka meupeus keuyangna teu antaparah deui. Porobot, porobot, dorok-dok, dorok-dok. Imahna Bahrowi ku Ki Jantra sabaturna diruntuhkeun. Puguh we sama menanaker dataya anu nganyahoankeun. Atuh sakur eusi imahna kabeh ge dipejetkeun. Papakean bogana Bahrowi atawa bogana Sudinta Katut Ardasim. Labur kabeh oge disasaak taya nukari. Alusna we imah teh henteu diduruk. Lantaran pamikirna Ki Jantra bisi seuneuna utatelan heg we kadinya ngaduruk gunung. Beres nyacapkeun amarah, Ki Jantra sabaturna terus marudun deui ti dinya. Langsung rek terus muru ka lemur hujung. Rek mangihan pamajikan Ki Jantra nu nomer 3.
babaku nama rek nanyakeun kumaha kaayaan nu jadi anakna bisi bener benang digadabah ku Bahrowi. Mun seugnya teh nyataya hampuraeunana Bahrowi kumanehna moal dibere ampun deui. Paribasa sanajan ngapung moal burung disusul, lamun lumpat pasti diudag nyawa Bahrowi rek diala pikeun nebus kalakuanana. Waktu Ki Jantra sabaturna keur ngambah jalan totorobosan nu mengkolna ti Batu Gede. Nah atuh ari gok teh papanggih jeung Ani. Nu harita rek kagajah ngamung pikeun ngajorag Bahrowi. Gue memang nafsu Ki Jantra keur ngagedur keneh. Ari ieu gok pisan jeung Ani nu disangka nama masih keneh mimilu ka Bahrowi. Aduh teu tatapa sini deui Ki Jantra teh jol-jol sabrut bae narajang bari ngagero tarik. Di mana nyumput si Rowi ayeuna ha? Bondong. Kelaran sabar Pak. Ani luncat nyingkahan panarajang. Kabeneran palebah dinya teh sampalan legana keur laluasa pikeun luluncatan. Sabar mata sia di mana ayeuna si Rowi? Aya Batur. Karapau kadinya. Sarua keneh ye usung esangna si Rowi yeuh. Ki Jantra saterusna marentah ka anak buahna. Tahan Pak. Ulah ka bendu. Abdi oge ieu teh nuju milarian Pak Bahrowi. Yah. Loba bacot sia. Puguh sia nu sapongko jeung si Rowi sia. Ki Jantra bari nyabrut narajang. Puguh we sasateu pisan dibere minge. Panarajang opat jelema nu memang pangabisana lain bantrak-bantrakin. Teu bisa dianggap remeh nu tumerapna ka Ani, taya pisan dangka pikeun mere katerangan anu sabenerna. Manehna terus bae cungcat-cingcet nyingkahan panarajang. Saeutik oge manehna tacan boga maksud pikeun males narajang. Hiu. Pereup Jumanta nu bangbaraan ngadius rek mapeg irungna. Keur mah manehna teh memang geus lila neuneun hate. Baheula teh akung sidi kakaya waktu ngajorag ka Gajah Ngambung. Ayeuna kabeneran papanggih deui. Kaharti mun dina narajangna teh teu satengah-satengah. Dulmanan atuh jeung Sarkawi nya kitu keneh. Geus puguh Ki Jantrana pribadi. Ku kituna pereup-pereup teh lain deui ting hariukna. Kurang-kurang narancingas mah hanteu tadi oge Andi teh tangtu geus ngajolor. Tapi lain oge Ani baheula atuh. Ayeuna mah Ani nu geus robah sagala-galana nya. Lain bae umurna geus dewasa. Tapi oge tingkat pangabisana geus jauh bedana lamun seug dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Manehna barang mireungeuh tindak tandukna Ki Jantra sabaturna nu memang bener-bener geus kalap. Saeutik oge teu ngajadikeun gugup. Bareng jeung nyampeukna panarajang nu datangna babarengan, sakilat Ani ngawangun gerakan lonok malih warni warahan ti pamardaka nu balukarna kacida hebatna. Manehna geus hasil bisa nyalametkeun dirina sedengkeun Ki Jantra jeung tiluan baturna jadi bra-bru silih teungar sarta silih gebug jeung pada batur. Nah, maneh Sarkawi sia kalau apa gulu dewek. Alah, ieu deui dulmanan ya na mapeg irung kuring. Aduh. Jumanta melong ka dulmanan bari muringis. Sedang irungna nu meh penyet teh lantaran keuna pamapeg ku manehna diusap-usap. Ari Jumanta teu bubugo ya. Nah kalakah mabuk poho ceulik kuring ya kumaha tuh. Aduh. Sarkawi ngawawaleh ka Jumanta. Ngandul manan nu teu milu ngomong teh
lantaran bareng jeung manehna mapeg cukang irungna Jumanta. Careha manehna oge kabeunangan deui katonyok ku peureupna Ki Jantra. Kawasna bae rada parna da eta we getihna oge mending ngalei tina sungutna. Sing horeng huntuna racleng aya kana 3 sikina laluncatan teu karana pamitan heula. Sedang Ani mah nu boga dosana ukur nyerengeh we nyerangkeun. Banggawa rahasia nyogah doha sia gaing. Ki Jantra red ka Ani ngagentak manehna narajang deui. Mangkelanan Pak Jantra. Ulah kabur ku nafsu atuh. Urang ngadongeng heula ya. Cek Ani bari ngacorelat ngejat. Apa lo ngadongeng sia dah. Sedan naon sia dongeng. Cek pamunawir ge. Dongeng mah geus terbelakang, geus kabaheulaan teuing. Naon dongeng. Geus teu payu ieu mah dongeng teh. Geus moal ngadengekeun cek pamunawir oge. Jadi geus teu perlu aya dongeng lah. Memang sia teh ulon-ulona si Rowi. Sarua we deuleu jeung musuh aing sia. Cek Jantra bari ngahiuk deui nyamergeun beureupna. Kalau tebet kurang jejeuhan geuning. Cek Ani bari ngolebat deui. Tapi sakali ieu mah gerakan Ki Jantra teh memang bener-bener dibalitungkeun kalawan asak. Memang bener peureupna poos. Teu bisa keuna kana sasaran. Tapi sakali luncat manehna geus hasil nyamer sukuna Ani. Nu balukarna Ani teu bisa nahan kasaimbangan badana. Manehna kapaksa ngagedebut, ragragna nyangigir. Tacan ge Ani bisa hudang. Ki Jantra geus nyamer deui bari ngaheatkeun dampal sukuna. Ani rikat ngagorentel bari ngabarengan gerak leungeuna rek newak dampal suku. Tapi Ki Jantra oge memang surti karena pibalayeun. Ngagentak manehna merengkelkeun sukuna. Sedang dampal sukuna nu sabelah deui geus hasil dipake ngajejek sirah nu jadi lawana. Mun lain tumerapna ka Ani mah nu memangna geus cukup digembleng lahir batina ku pamardaka. Piraku terus musek. Barang sirahna beunang dijejek ku dampal suku jebrag. Bari dibarengan ku hiji kakuatan nu kacida hebatna. Tapi Ani mah sigana teh teu kerel-kerel. Manehna kalah ka ngajaul ngejat bari nyamarkeun gerakan cakar heulangna kana walikat lawan. Sanajan teu matak ngabahayakeun puguh dibalitungkeun pi akibateunana. Tapi teu burung we Ki Jantra mani ngoceak. Lantaran karasa lain deui panas peurihna sugan teh kulitna beunang kajewol. Mireungeuh kapalana kokowowongan teu beda ti anjing kadempet buntut. Jumanta dulmanan katut Sarkawi ngagentak ngayakeun panarajang babarengan. Ani ringeus puguh ayeuna mah sasatna geus diseredkeun kana titik pibahayaeun. Sakilat manehna ngabelesat dina gerakan gelap ngampar. 3 badan manusia diteumrag sakaligus. Saurang ge taya nu mangga pulia. Jumanta ngagedebut dadana pisan kabeunangan ku leungeun buntung. Dulmanan memeh ragrag teh ngubeng heula badana. Lantaran sirahna pisan beunang kapapeg guleungeun katuhu. Sedeng Sarkawi ragragna mani jauh naker. Sajabana tidadana beunang dibeset ku tuur terus deui dijejek ku dampal suku. Munasabah dina ngagejretna teh mani jungkel jumpalik aseupan. Kurang ajar, manusia teh lain andepeun. Jantra sret mesat bedogna langsung ngahiuk rek meulahkeun sirah nu jadi lawana. Atah sasar teuing Pak Jantra. Puguh kaula ge musuhna Bahrowi bisi teu percaya. Tanyakeun ka Nyi Tarsiah. Cek Ani nyarita ditarikeun. Cerelat kagigir nyingkahan panarajang. Bogo sia ulon-ulona. Bendal sia. Di ditu nama rek nipu ka aing ya.
Kijantra nu memang nagis kalimpu dan ku nafsu, amarah nate kalah kabeki muntab-muntab. Sakilat bedog nagis nyuruntul deui rek mapas beheung. Sugan ieu mah kolot dina beheung muning ya. Cek Andi bari seret manehna nyabut siku-sikuna, gilek robah kuda-kuda trek. Bedog Kijantra beunang dihakan ku siku-siku dina gerakan capit hurang teh. Tapi Kijantra oge memang lain lawan hampang-hampang atuh. Barang kanyahoan bedogna beunang dicapit ku siku-siku, bedogna ku manehna teu ditarik. Anggur mah manehna kalah ka ngangsrod ka hareup, bari notogeun peureupna kana dada lawan. Oro kaya Ani oge teu cileureun atuh ngagentak peureub nu keur ngadius teh dipapag ku leungeun buntungna. Kontan teu ngangkekeun deui Kijantra ngoceak ngadua kalian. Tapi sajeroning kitu karasa bedogna rada loncer. Tidak panyapit siku-siku ngagentak ku manehna ditarik terus langsung dirojokeun kana dada musuhna. Tumerapna ka Ani lain deui ngaranyugna, tapi gerakanana memang matak ngagetkeun nu jadi lawan. Sakilat manehna ngajaul ka tukang, bari ngababukeun leungeun buntungna kana tungtung bedog. Kakarage celek manehna nincak taneuh teu kanyahoan. Dulmanan nu teu katiten aya di gigireunana sakilat ngaheumbatkeun bedogna. Ani ngaranyug deui bae. Maneh nangan ukur bisa ngagilak terus ngaragrageun maneh ka tukang dina gerakan caringin rungkad. Celeng! Bedog dulu manan temat celeng lantaran sakilat dampa suku Andi ngaheat nyepak ti geulang. Kuimpal kayapak. Andi dina gerakan heulang ngagalaprak. Sarta teu kanyahoan deui dulmanan jol ngagedebut lantaran dua sukuna beunang dirampid ku gerakan leled sama. Jumanta Sarakawi nu harita kaayaanana geus siap deui ngagentak ting hariuk ngaheumbatkeun bedogna babarengan jeung Kijantra nu harita geus nyampeuk sarua bari pada ngabar bedog. Ngan bae pikeun Ani mah saeutik oge teu matak ngajadikeun keder hate. Bari ngareuneukeun badana manehna sakilat ngagunakeun sikuna dina gerakan cacar bolang. Bareng jeung koceak dengekna Sarkawi nu aya di tungtung belah kencaeunana lantaran gadona beunang dipapeg ku leungeun buntung dina ngajorelatna deui Ani ka belah katuhu. Jumanta nu posisi badana aya di tengah manehna oge pipilueun ngoceak lantaran beuteungna beunang dibeset ku tungtung siku-siku. Sanajan teu gudawang oge cukup we nyerina sarta linu namah lain di kieuna. Ngan Kijantra nu salamet teh lantaran maneh nama kesit ngajaul ka tukang. Tetep rek murugul Pak Jantra. Cek Ani bari ngagak-gak seuri. Kijantra teu nemalan. Manehna kalah ngahiukeun deui bedogna bek digiwarkeun ku gerakan tapak jalak hiu. Siku-siku nyolocos dihanap rek ngarojok dada. Kijantra likat ngejat narik bedog bari terus langsung disabetkeun kana beheung. Lep. Kamana? Ani ngalelepkeun sirahna. Tang. Bedog dibabuk ku siku-siku jorelat. Ani kagigireun lawan. Bari nyamerkeun deui siku-sikuna rek dipake nobros iga burung. Tapi Kijantra rikat ngagilek. Tetep rek murugul Kijantra. Ani ngagak-gak seuri. Kijantra teu nemalan. Manehna kalah ngahiukeun deui bedogna bek digiwarkeun ku gerakan tapak jalak. Hiu, siku-siku nyolocos dihanap rek ngarojok dada. Kijantra rikat ngejat narik bedog bari terus langsung disabetkeun kana beheung. Lep. Kamana? Ani ngalelepkeun sirahna. Tang. Bedog dibabuk ku siku-siku corelat.
Ani kagigireun lawan bari nyamerkeun deui siku-siku nah rek dipake nobros iga burung. Tapi Ki Jantra rikat ngagilek sarta nyamerkeun bedogna. Tang! Siku-siku ayeuna mah nu dihakan ku bedog. Hiuk! Leungeun buntung rek mapeg hulu. Ki Jantra rikat ngabaliurkeun sirahna bari mundur salengkah ka tukang. Hiuk! Bedogna ngolebat rek nyamer beheung lawan. Tapi Ani cukup ringeus. Manehna ukur ngadengdekeun sirahna. Prang! Bedog Ki Jantra awor jeung siku-siku nu dipalangkeun sapanjangna leungeun. Hiuk! Cebrod! Leungeun buntung ayeuna mah teu bisa dihalangan deui ngahanca dadana Ki Jantra. Dayagdag! Ki Jantra bari ugag igeglir budak anu keur diajar leumpang. Barangku Ani rek ditimpah deui, sareret kabireungeuh badan dulmanan ngolebat tukangeunana. Dina gerakan ucing ngarontok beurit. Ani ngagentak ngalalepkeun sapinuh badana dina waktu badan dulmanan ngalayang luhureunana. Sakilat Ani ngirimkeun leungeun buntungna nu dihanca teh bujurna pisan. Puguh we bari ngowowong teh badan dulmanan terus ngabulusur ka hareup dina kacepetan nu luar biasa lantaran teu beda tinu ditambah tanaga. Nyampak Ki Jantra nu keur ugag igeg keneh. Atuh lain deui ngaranyugna. Sasat manehna jadi nu rek dirontok ku dulmanan. Rek ngejat tangtu moal kaburu. Antukna manehna masangkeun dua leungeunna. Sasat ngahalangan badana tina panubruk dulmanan. Nu balukarna teu kira-kira hebatna. Dulmanan ngowong deui bae badana kabentur dua peureup. Sedengkeun Ki Jantra terus ngagedebut lantaran katubruk ku badan dulmanan. Sajongjongan mah ieu dua manusia teh teu kecet-kecet. Duanana ting haregung bari patumpang tinih. Geus karuhan musuh-musuhna ting jaloprak. Ani gek biuk sisi jalan maksudna mah rek ngadagoan lilirna Ki Jantra. Kumanehna rek dicaritakeun satarabasna supaya Ki Jantra ulah salah harti. Malah sakalian we rek diterangkeun yen waktu Nyi Tarsiah digarnyang teh ku Bahrowi sabaturna nya manehna pisan nu nulunganana. Ngan bae maksud kituna teh teu kalaksanakeun. Lantaran barang Ki Jantra cengkat tina kapaehanana. Ari ret ka Ani nu keur cinekul ari korejat. Barang-bang we manehna lumpat maleteng cager ka jalan nu rek disorangna. Batur-baturna atunya kitu keneh memang tita tadi ge geus ari inget. Ngan terus bae ngahep-hep. Ngan barang mireungeuh Ki Jantra ngabalecet lumpat. Maranehanana oge pipilueun ting piribit ngalacir. Kabeh oge eueuh nu walagri. Lalumpatanana teh ting soloyong kawas hayam nu katotog hulu. Ku kitu teh mah maranehanana teh bari ngararasakeun ka nyeri nu lain di kieuna. Balukarna tindakan Ani nu memang kahebatanana teu bisa disangsrikeun deui. Pohara nya mitra ai manawi teh. Bade galungan deui. Lumpat jicir mitra tepu. Mitra kaum dangu mireungeuh nu ting berebeteh Ani ngan ukur narik napas. Tapi ngadadak rada longsong oge hatena. Lantaran Ki Jantra teh pasti bakal manggihan nu jadi anakna. Ku kituna piraku teu meunang katerangan nu sabenerna ti Nyi Tarsiah. Geus kitu maleos bae Ani init deui tidinya. Maksudna tayalian nyaeta rek ngajorag Bahrowi di Gajah Ngambung. Si Ruyuk ngahaja ayeuna mah tara dibabawa
lantaran manehna geus yakin kana kekuatan dirina pribadi. Tanpa siruyuk oge manehna bakal bisa ngungkulan sagala kasulitan nu bakal kasorang. Datang ka Gajah Ngamung, Ani nyelang heula nyampeurkeun ka Panurpai. Didinya manehna meunang katerangan yen Bahrowi cenah geus lila tara katempo ngulampreng kalebadinya. Ngarasa panasaran terus Ani teh ngarekuh nanyak muru urut padumukanana baheula. Ari Jo teh kacida ngagebegna lantaran imah Bahrowi teh geus ancur aya anu ngarakrak. Ret kana papakean anu parjet awut-awutan geus teg bae dina hatena yen ieu teh tangtu buahna leungeun sejen nu bika ngewa ka Bahrowi. Tapi saha kira-kirana kumanehna saeutik ge teu kasangka yen eta teh buah gawena Pajantra sabaturna. Didinyana manehna teu lila terus mudun deui bari hate teu wudu ngarasa kelar jeung kagagas mireungeuh tempat matuhna baheula. Puguh aya didinya teh lain 1 tahun 2 tahun. Mun betah teu betahna senang teu senangna teh geus karasa. Nu saeutikna ngagaris dina hate mangrupa hiji kenangan nu teu bisa dipopohokeun kitu bae. Datang ka Lebak ngobrol deui jeung Panurpai. Harita sekalian dibejakeun kitu kaayaan imahna Bahrowi. Atuh pikeun Panurpai malain deui ngadatangkeun reuasna. Bakuna masok sieun Bahrowi nyangka ka manehanana. Mangkaning sahanu nyahoeun atuh jalma sejen mah moal wanieun kalangkang kolongkong kalebadinya. Nyatang tu bae nu bakal katempuhan mah anu deukeut. Tapi gancang ku Andi dipaper. Malah pokna ka Panurpai bisi bae engke Bahrowi datang sarta nanyakeun bejakeun we yen ku Ani kitu imah teh diruksakna. Atuh bisi Bahrowi ngarasa panasaran susul we kitu ka Cipancar. Sarta bari derek-dek ku Ani didongengkeun ka Panurpai naon nu jadi sababna pangna manehna bendeng jeung Bahrowi. Nu pikeun Panurpai mah iwati gogodeg bae nu aya ngadenge dongengna Ani teh lain di mata kelokna. Ku teu sangka saeutik-eutik acan horeng Ani teh kitu lalakonna. Tekung silila Ani geus kaluar deui ninggalkeun wewengkon Gajah Ngamung. Ngan alusna teh manehna teu nyahoeun sarta teu mantra saeutik acan yen Bahrowi teh harita keur aya di Cisaat di imahna Ardasim nu pernahna teh rada jolok oge ti jalan. Atuh lapur Ani teh teu bisa kalaksanakeun manggihan Bahrowi pikeun ngayakeun balitungan nu memang geus jadi tekadna nu moal bisa dionget-onget deui. Manehna kalah ngadatangan imahna Sudinta di Batu Gede. Geus tangtu bae didinya ge Bahrowi teh eueuh. Ku kituna terus bae manehna ngajugjug ka imahna Aki Surdi di Panenyoan. Nu didatangan lain deui giakna. Ku kitu teh mah Ani teh geus dianggap incuna pribadi. Mitra kaum dangu gegebeganana mah kadereuhnakeun Adria teh. Hari ras basa manehna tepung jeung Ani teh sarta nepi ka terusna ngalakon padungdung. Mun kurang-kurangna Ani asak hampurana mah ulah-ulah manehna teh hanteu. Tangtu bakal dibersihan. Dihenteu-henteu oge manehna teh milu anil nu ngajadikeun Kirais nepi ka binasa raga paturai jeung nyawana. Harita teh datangna Adria
Katangulun teh ngan samata-mata rek manggihan nu jadi anak awewe nugis boga salaki ka urang dinya didinya manehna teh teu lila sanggeus tepung mah dius deui bae manehna balik ka lemburna nyaeta ka lembur Karangsari nu pernahna di Cipancar teh kahitung jauh oge. Memang tisaprak manehna lepas ti Bahrowi terus bae tetep renggenek di lemurna. Salila-lila manehna jadi anak buahna Bahrowi. Dina balikna teh ukur menang hadiah tatu dina beungeutna. Nyaeta tapak tungtung bedogna Ki Rais almarhum waktu kajadian ditutugan leuweung tiis teh. Ari pangna manehna ngejat ti Bahrowi nya saperti anu geus diterangkeun ka Ani teh bae. Manehna teh sasatna dikerekan teuing mun kabeneran Bahrowi babagi hasil malingna atawa hasil ngabegalna tara ieu adil. Manehna mah beunang disebutkeun pangsaeutikna kabageanana teh. Padahal dina capena mah sarua. Tempo-tempo Bahrowi mah tara ieu pipilueun ukur nyaksian malulu ari kabagean hayang panglobana. Kabeneran deui di lemur manehna teh aya deui kapala begal. Nu kaitung geus jadug oge ngaranna Wigena. Lemur asalna mah teuing ti mana. Ngan manehna teh boga pamajikan ka urang Karangsari. Terus nepi ka bumetahna manehna teu incah deui terus nuturkeun bujur pamajikan. Pruk atuh Adria tepung jeung Wigena. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran batur salemur. Piraku we make teu wawuh pugu mineng kapanggih. Ku mineng na ngobrol. Adria jadi aya nyorojoy hayang milu ka Wigena. Nya pikeun Wigena mah leuwih atoh bae nu aya. Jadi namahan batur turuk-turuk jeung nu salemur pisan. Barang purung oge Adria ngamimitian dibawa ku Wigena. Jol-jol matak nyugemakeun bae. Gegedena usahana teh dilakukeun di jalan-jalan anu sakirana suni. Megat nu lalar liwat tempo-tempo megat mobil nu lumakuna peuting-peuting. Tempat pamegatanana biasa nama mun teu ditutugan leuweung tiis sok di warung peuteuy. Teradaekeun di Lebak Jero mah lantaran tempat eta mah geus jadi daerahna Bahrowi. Atuh daerahna Greg geus dikawasa ku Ki Jantra. Initna ti Ciaro teh motong jalan anu brasna ka jalan Limbangan. Tidinya kakaramengkol mapai-mapai jalan nu ka jalan Cagak. Atuh panglupatanana nya sok make jalan eta keneh. Langkah ieu bisa kasusud kudu nyusul puguh jalan anu disorangna sakitu rumpil sarta paroekna. Ti jalan Cagak terus ka Limbangan teh saparat-parat jalan masih keneh ting jelegjeg tangkal johar nu gedena sacangkeng kolot. Ari Bahrowi mah komo kalebak jero teh tinggal ngagulampeng wae kalebak mapai jalan torobosan anu geus ngabaku. Nu kuno sejen matara disorang eukeur mah barala turug-turug rumpil naker sanajan ayeuna manehna matuhna di hiji tempat nu hara-haraeun naker, di hiji bubulak antara Cisaat Gajah Ngamung. Tapi ari rek ngalakukeun usahana mah sok ngaliwatan heula Gajah Ngamung. Pokona mah pikeun miceun salasa supaya ulah kasusul tapak kudu nyusud. Maklum jalma salilana ngalakukeun kajahatan naon-naon teh teu waleh diijir pibalukareunana sangkan pinanggih jeung kasalametan. Mana pantes sakitu diubekna oge diteangan ku Ani. Manehna teh oleh teu bisa kapanggih lantaran puguh sakitu bunina.
memangnya ieu pisan maksudna Bahrowi pangna pindah tempat oge sasat nyingkahan tinu rek ngarahpati ka manehanana. Cager hanya gal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.